Ya hadiana ila kulli khair, ya dalan ala kulli khair, ya ahlal khair, ya khaliqal khair, wa ya ahlal khairat. Ya harapan wali mati aya nilai dunia teh. Mantak tenang. Ngedahan kana hatena. Iza zukirat nazalatis sakinah. Ulah wal mawadah warahmah. Di mana ditutur disebut diomong-omong para aulia-aulia Allah. Masya Allah, turunlah rahmat. Nazalatir rahmah, turunlah sakinah. Sebab jelema anu deket ka Allah senang, tenang. Dina Al-Quran ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Teboga kasih, teboga karempah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Ngaji orang nyebut-nyebut jelema eta komo aju aya mah. Atuh urang kabawa la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Urang lempang ti puting babarengan jeung jelema nu beranian kabawa ta urang teu sieun. Urang lempang ti puting lewat ka kuburan babarengan jeung nu borangan kabawa pagon jadi borangan orang. 10 meter kene geus nyebut orang balap lompat bae. Teh jeung nu borangan kabawa. Kabawa urang teh ya Allah wadak. Urang babarengan jeung tukang minyak kabeleteran sengit. Urang babarengan jeung tukang minyak tanah ambe. Urang babarengan jeung bupati kabawa. Urang situasi kabupatihan aju kiai dibere duitna kabawa. Sakumaha bupati be? Bupati nanti lok tahajud atuh karuba. Kiai nu diberekna di cenah sok sambarangan emang bupati telok tahajud tilok. Kok kiai sok suuzon amat. Urang ge anu kos kieu capek tahajud. Komonyana nu riweuheun pagawean. Atuh teu kitu cenah urusan kos kitu mah sanunya bupati wali neuleuh beungeutna aing. Mana bupati nu wali? Kiai ge hese jadi wali. Nu aya ge ngajalaga gejebrus. Ulah sok kitu cenah kieu entah yang meneh kitu bae. Mal beres lamun teu kitu mah. Mal beres acak-acakan tungtungna proposal malulu. Entek nu teger bae henteu. Titik. Beres. Beres geus. Henteu cenah kieu teh mah suudzon kajeun. Suudzonna bener tah kajeun. Selesai geus bae. Sebab lawan urang ge tahajud teh nyaho ngaran teu nyaho rupa. Pas malulu. Sia tah mah. Ieu mantep lah dia mah. Tuh ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Ini pertanyaan nih. Hapunten abah kiai abdi bade ndaroskeun kumaha hukumna imam takbirna setengah Allah sami Allah tisami Allahu liman hamidah. Oh
takbir intikal. Jadi sami Allahu liman hamidah nyana mangan sami Allahu hungkul meureun kitu. Teu sami Allahu liman hamidah teu nanaon. Teu maca ge teu nanaon. Atuh cara sia we ti lo waca. Urang tos ruku maju i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd Allahumma. Nah wariman sami Allahu unggul sami Allah kemake liman hamidah atau di jero hate teh meureun liman hamidahna teu naon nya teu maca ge Allahu akbar bae geus Allahu akbar teu naon dengan teu bagus atau cicing belah di jero hate Allah sugan lewat takbiratul ihram takbiratul ihram kudu Allahu akbar teu menang sami Allah. Shalli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbil imaman sami Allahu liman eta mah kudu di demo. Geus bandingan demo ngademo imam bae daripada ngademo presiden mah. Imam teh beres dah. Imam sholat gitu beres komo imam negara misalnya imam sholat bantu pan bahaya ada boleh sami Allahu liman hamidah Allahu akbar jika kesimpulan nama sami Allah mungkul teu naon maksudna teu batal hamba Allah ti bunder balikan deui urang kuari nyaritakeun wali tadi jadi nyebut wali inget kadeketanana sang wali ka Allah sebab jara geus pepegatan jeung dunia jeung makhluk nafsu jeung syaitan alamna jadi pindah tina alam mulki kana alam malakut jadinya nama geus bisa nempo nu gaib-gaib sarua jeung sia teh ya geus sarua aja babaturanana jeung nu gaib teh sok ngarunda ieu teh ya gitulah walina ye nuku urang rek dihaulan seorang kutubul aulia aya jelema ngadenge kawalian Tuan Syekh Abdul Qadir datanglah ke Baghdad Tuan Syekh ngorakeun syab barang datang gatuh jero hatena teh aing nyoba kumaha sih kahebatan Abdul Qadir sogol kebeneran eta jelema teh pinter kiai ngaranna Ibnu Saqaf pinter pohan datang begitu datang ditempo Tuhan Syekh Abdul Qadir teh ajulang zuwe ditebak maneh datang ka dieu teh rek nanya sababaraha masalah nu rumit cek batur jeung maneh tah pertanyaanna teh kahiji eta kadua eta katilu eta kitu tah kaget dia kaget bisa kajahoan gitu sebenarnya teh kaget jelema anu geus muka syafah ieu mah muka syafah
beda setting muka sapa jeung muka sapa. Ai muka sapa mah anu katempo segala rupa di jero hate ai muka sapa mah hajureuneuh hijina. Aduh. Panjang dongeng ke dongeng gede bakir setik be akhirna Syekh Abdul Qadir ku kata kaburan maneh henteu tunduk ke seorang wali maka aya tanda-tanda kekufuran. Nyana tutugeuna ngomong gitu biasa aja kiai bisa ngaji hebat malah leuwih kolot tibatan Tuan Abdul Qadir. Beuki ingkar karena kawalian Tuan Abdul. Padahal ulama-ulama sepuh ayat catatan-catatanana taslim karena kawalian Tuan Abdul Qadir. Boronu di negara Baghdad, di Suriah, di Mesir, Turki saat eta tercatat ulama-ulama anu masyhur anu pangkatna wali ngakutubkeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Eta mente bener we pangajianana anu sakitu hebatna santrina harucuta kabeladirna ku hebat-hebatna ilmu akhirna dititah jadi penasehat raja. Sanggeusna nyana siap jadi penasehat raja. Rajana saat eta adalah raja kafir. Kabeneran, boga anak parawan. Awewe. Haju main matanya jeung anak raja. Daekeun anak raja teh silau ku kakasepan jeung kampinteranana cuman dengan syarat ulah daek dikawin asal asup agama kaula. Agama Kristen. Akhirnya daek, Masya Allah, Masya Allah. Kiai teh kos gitu. Kiai terus wae kaum. Ya Allah ya Rabbi, ya eta ilmu jadi hijab berarti kan bentek cik para aulia Allah al ilmu hijabun an malu. Ilmu teh hijab. Bentek jadi hal ilmu teh emang ilmu kumaha gitu. Bau dipakai takabur kan ilmu teh lain beuki deukeut ka Allah hijab kan berarti. Masya Allah bentek dekat Allah. Ukhruj anil ilmi. Ilmu nu mana? Ilmu allazi didduhul jahlu. Anu boga lalawananna bodoh. Aya ilmu anu eueuh lalawanan, ilmu rabbani. Laduni. Nah, di akhir hayatna singkat mah bener-bener teu bisa maca 2 kali syahadat. Keur sakarat didatangan ku babaturanna ku Abu Said dikakiblatkeun kitu tah malik deui bae teu daek dibacaan la ilaha illallah ceuli dia ngabalir ka dieu Allah kan mantak sodaqah Abdul Qadir cek baturan bener Tuan Abdul Qadir kaciri ku Tuan Abdul Qadir ku takabur teh aya tanda-tanda kekafiran cek Tuan Syekh. Tah iyalah badi urang ge boga ilmu teh pake sombong nyieun bandera. Ilmu teh dipake nyieun bandera. Banderana ja eueuh cenah ge maknawi supaya naik jadi anu. Ilmu teh pake neangan kursi. Eta ngaranna ilmu dipake bandera. Anu mantak besi hayang kursi bae ka imah kula bae loba. Hayang nu kos gua kursi aya. Eta ge sarua kursi ge lain sa kursi-kursi. Anu mantak ilmu nu hebat, ilmu nu bisa nundukeun urang tawadu.
di harapan Allah ulah takabur. Tawadu di harapan Allah bakal tawadu di saanterona. Ayolah ilmu teh jadi hijab, jadi hahalan sok bae geura. Urang ilmu kurang kumaha tapi teu daek ngeunaheun ibadah ka Allah ka hijab ku sifat takabur ku sebab ilmu. Urang bae ge ieu nu ngaji bae ge teu daek ngeunaheun ibadah teh. Atuh komo nu teu ngaji-ngaji. Komo anu geus teu melu kana urusan-urusan agama. Wah, esek. Urang bae ge nu hayang ngeunaheun can ngeunaheun gitu ibadah. Pasti keneh kaganggu ku reungit. Aya reungit bae ge tagoyur urang teh. Mun bisa mah pencak di hadapan reungit. Eta kakarak reungit doang teu. Entela khaufun alaihim walahum yahzanun. Berani kanu lain wali mah hewan-hewan. Panari ka wali mah moal daekeun reungit, moal daekeun bangkong, moal daekeun orai, moal daekeun maung, moal daekeun ka wali mah. Urang waktu reungit we ulah waka ku orai. Ku reungit bae kitu mau salat magrib aya reungit hampir ngejat. Ku orai kaburna ka mana meureun urang ya Allah ya Rabbi ku ipis-ipis teuing kayakinan lain ilmu kayakinan beda ilmu jeung yakin beda mantak aya ilmu syariat aya ilmu thariqah aya ilmu hakikat geus kayakinan nage aya ilmu yakin ainul yakin hakul yakin. Jadi orang teh ieu nu hese ge kayakinan. Teu daek yakin-yakin. Urang mah teu daek yakin-yakin. Contoh teu yakin coba kos kumaha kieu teu yakin mah. Urang poe ieu teu boga duit, teu boga beas. Pamajikan nanya ka urang ka jang isuk kumaha. Aing ge bingung. Atuh ka tuh kudu kumaha mencari atuh ka mencari kumaha cek jangan teh kolot geus areueuh dulur jararauh ngojek atuh teh motorna ge bangkrut kos kitu kempes batur mah kempes hiji mah dua kabeh atuh isu kan kumaha ga dah puyeng aing ge urang ngalamun beta eta teh ngaranna teu boga kayakinan. Mun boga keyakinan kemang kumaha kieu ka isukeun urang teu boga beas teu boga Allah sugih siapa kecang caya eta urang turun ka dunia ge ieu teu aya berita-berita heula endang Allah ke aturan Allah isukan kumaha sugih Allah nyaho datang nyaho henteu hirup kan sugih ya kan yakin ngaranna ieu pamajikan ge gede hate teh kitu maka Allah mah sugihnya sugih ai urang lamun ngomong nanaon sia sok aju mancing-mancing sia tuh kan yakin ngaranna kira ka lain gitu kumaha gerak Allah sia teh nyaho dengekeun ku sia ieu aing mah kan geus ngaji ku kieu ge jelema boga duit tenang ku duitna ternyata begitu keluar duit teh nyopet ye ai kakal mah keluar telah copeteun tek nyopet naon atuh jara di kakak kancing baju yakin teh hese masyaallah geus lamun teu yakin dina urusan rezeki kabelah ditu teh moal yakin yakin ada badak jelema nu boga kayakinanna beda kadeulna lempangna ge tenang kalem melangkah dengan pasti ya Allah etalah wali Allah
urang ayeuna keur nyaritakeun masalah binatang anu haram jeung nu halal. Bagian nyaritakeun nu haram. Ya mangan sedik balikan deui tadi urang donatur teh ya sakadar di pengajian jang urang kene. Urang anu ngarayakeunna urang anu bakal ngadaharna. Sakitu geus bisi ke aya anu donatur di luar ka pabrik misalnya di jalan atau di ulah henteu we di dieu mah henteu we. Geus ieu mah saaya-aya di urang we sakilobana gengan menang sakitu panet teh urang. Teu masalah. Nu mere jojong engke kadi nu meuli hewan jojong nu ngadaharan lagi jojong jadi beda-beda kita ulah bingung-bingung ya sejak dumadeus ka Allah melalui wali Allah ujug da ka ditu ka Kangjeng Nabi kene ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal jadi wali jelema anu henteu deus ka Kangjeng kunci kewalianna ge di Kangjeng atuh sarua nah udah ngadoa we ka Allah mudah-mudahan urang dibere paranjang umur beres sararehat boga jang dumadeusna ala kadar sedekahna. Duh, baheula mah loba anu nazar. Hasil maksud. Katuan Syabul Qadir. Ieu mah urang nyaritakeun hewan anu haram mana? Wa bazin jeung manuk heulang. Eta bazin hukumna haram zil mikhlaq hewan nu ngabogaan taji anu eta tajina teh pake mangsana make taji eta binatang baz alap-alap kene ngan bentukna beda baz jadi ieu nu dicaritakeun teh kabeh ge manuk alap-alap bazin syahin sakorin eta kabeh ge ngaranna mun urang mah alap-alap kabeh ngan aya beda saeutik bazin mah gede manukna syahin mah rada leutik aya deui sokor rada leutikan syahin alap-alap kabeh urang lamun nempo alap-alap teh sok di luhur kieu batas alap-alap bangun tenang nya bangun eueuh kariweuh di luhur teh kieu hulukna doang nu culak cileuk mana alap-alap eta ya Allah aya kadele ditututan kotok hebat eta alap teu kajauhan jadi hayamna ge keur meujeuhna neuleuh mah waalaikum alap-alap mah tenang ge di luhur kita keur lengah bae karak set eta alap-alap ilmu eta teh dipake ku jawara. Jawara teh alap-alap eta sebenarnya. Jawara pamalingan teh alap-alap. Ku ari teh aya sawara di polisi eta ge alap-alap kene. Sarua aya deui di kejaksaan. Alap-alap jadi loba alap-alap mah. Di Polres aya, di kejaksaan aya. Di PNS aya malah di PNS hampir jadi alap-alap kabeh. Oh pohara kiai ge aya nu jadi alap-alap. Kiai.
Itu alap-alap. Eta ngaranna alap-alap bersorban, Masya Allah. Nah, ieu haram hukumna manuk anu aya tajihan cek urang Arab mangarana baz min asyaddil hayawan wa adyakihi khalq nya nama eta kitu dari luhur cicing hideung manukna teh eta alap-alap Masya Allah. Nomor kedua syahid alap-alap keneh ieu ge ngan bedana syahin mah sabenerna ieu teh manuk ayana teh di Persia Farisyun Mu'arrabun beda saeutiknya na aya kongkorongan beureum ieu tah tanda anu tadi mah aya hideung mah meles kos gaok ieu mah aya teh beureuman di dieuna sarua gayana mah kitu keneh tiba neuleuh manuk asal aya nyana geus sieun manuk jadi mangsa manuk iya balap ngaranna tah eta teh ngagunakeun tajih. Ya lamun menerkam teh sret hilang suku teh karcep geus teu berdaya hewan teh kan macem-macem hewan teh tah aya anu peurahna teh dina hulu oratana aya nu peurahna dina buntut renon peurahna di buntut cenah lain dina hulu. Huluna mah teu naon tapi asal buntut acek. Hah? Sekarang kalau teh hulu nyaho heran ieu mah. Ih, ka nyaho teh boro-boro nyeun kapal cara Habibi. Ya Allah. Aya nu eueuh peurahan tapi galak. Nganggunakeun kitu buntut bae sanca eta maha kawasa Allah lengkap Allah teh masyaallah lengkap nyieun hewan-hewan mun kurang diamati eta saha guruna baheula hayu coba orang sanca teh bisa kos kitu orang sanca mah bisa naung sagalapan nya nama bisa naung tah buntutna ka tangkal nu di luhur huluna ka belah dieu eta ditahu bake beuteung log eta di daharan ya Allah ya Rabbi bisa kos kitu eta maha kawasa Allah neangan dahareunana teh aya nu model kitu nah ieu manuk alap-alap syahid eta alap-alap keneh Arab sebab make tajih nyana ngagunakeun tajihna cenah kiai kotok jago ge aya tajihan ieu mah menerkam mangsana atuh kotok tilok mak neangan parabna tilok make tajih kotok matuh biasa aja nama tajih mah lamun diadukeun karak orang di pautan tajihna aduh dijantur ya Allah dipalek urang jangjang lagi poek urang dipandian anu ngurusan macan mandi kotok geus mandi imam manuk anu aya tajihan nerkam mangsana ngagunakeun kekuatan tajih ya Allah urang mah kan teu pati nyaho ku ahli perhewanan makan ieu teh disoting anu menerkam make suku nu menerkam make pamatuk nu menerkam make jangjang nu menerkam make dada
ilmuwan Amerika geus joti permanukan tinggal urang ningali be rekamanana dina flora dan flora dan itu ngomong atuh sia aing mancing sia teh rek ngomong bodoh sia oh ya Allah teh pinter-pinter heran ini oh tah syahid kacacing-cacing aya seluruh hewan-hewan anu zahir geus disoting ditayangkeun di dunia. Nah, ternyata iya syahid aya manuk teh trek sukuna anu ti heula teh ya Allah. Jadi ieu lamun penca besi berarti ngagunakeun ketig besi bahkan ketigana lamun ketigana geus eundeur taneuh karek tamat lamun ketig ku tukang besi mah cinggir teh coplok eta kara Jakarta eta jago besi entak Belanda sarieun ge sebab Jakarta mah kos kitu nya ngagunakeun datang ngagunakeun keting aya deui penca teh nu ieu mah Cimande kalem jadi mah kos teu boga penca we kos saja pendi we kadeulina teh kalem kos teu boga penca emang henteu jelema nu geus kegedebregan we mah teu boga penca nu boga penca berarti lo rumusna pare makin loba buahan bener disebutna tungkul pare teh tungkul lamun eueuh buahan gacung kieu katebak angin ke kieu oh eta modelna si eta jadi eta teh gacung ngaranna teh aya kadalat aya babar wae giliran bae aya penjahat gacung nu kitu ngaranna iya syahid haram sokorin jeung heulang-heulang kene kabeh ge alap-alap heulangan beda jenisna rada leutik sokor ngaranna nyeh ta ieu binatang haram sebab menerkam mangsana melalui mikhlab tadi haram wa nasrin jeung manuk Garuda sabenarna Madinah ukudul juman teh urang nyaritakeun dina syiran manuk nasar eueuh di dunia manuk Garuda manuk gaib Garuda mah nasrin di dia mah sejenis Garuda tapi lain Garuda nu asli da nu ku urang dipake lambang negara Indonesia Pancasila kayangan di negara mana aya manuk kos kitu mah aya eueuh tah bang eta mah hasil mimpi dari para ulama-ulama mentak di Indonesia tenang kalem tentrem sebab naon izin lambang nage minang hasil istikharah bideka tunggal ika teh eta teh menang ngaistikharohan ge ai pencetus sama anu kamari ieu ku urang didengekeun teh tanggal dan harina eta mah hanya sekedar pencetus zahir aslina hasil istikharah terus sambarangan Pancasila mendak ketuhanan yang maha esa diganti aing guru aing esa baheula orang Jogja nya teu bisa esa titik iya 2 ditambah 2 sama dengan titik
kurang disebut titik-titik bu titik-titik dah iya burung Garuda komo make jeung eta sisit nu aya dina dada sabaraha dina naon ngaranna beheung sabaraha terus jangjang aya sabaraha ieu gaib ieu manu Garuda nu urang tetapi kadang-kadang aya entah ka modelanana burung Garuda nu aya di istana teh kadang goyang lain orang Karawang mah nu goyang burung Garuda cina ge culak-culak padahal kayu ieu culak-culak biasa teh lamun hayang nyahong ke kukula diajak ke istana sombong amat sih teh emang geus ka istana ya Allah teu kudu ka istana Jakarta istana teh loba mas balik bejakeun lah we burung Garuda nu aya di urang da betul emang kumaha gitu dan nagong di istana kadang culak-culak betul lamun diansanya geus culak-culak beta karak negara ieu urgen lamun masih kene adem tentrem teu culak-culak ieu beheungna teu goyang masih kajun teuing kumaha ge rekayasa encan sakumaha tapi lamun geus goyang culak-culak nah geus asa golok encan ieu macan culak-culak biasa kene bae tuh kan Indonesia boga kos kitu tah boga keanehan burung Garuda Garuda kos kitu mah manuk di mana tuh di Baghdad dengan kos itu malah ya moal aya di Iran moal aya di Persia moal aya ku ari ka Turki manuk Garuda malah kos kitu ieu mah cerita Garuda Nasrinu ieu mah burung nasar sejenis Garuda leutik manukna teh sarua aya tajihan keneh haram di dahar ieu aya jambulan seetik ya eta manukna teh cingeus kos Garuda we gitu disebut nasrin haram masyaallah wa kabin jeung manuk Raja Wali jadi sebutan di orang manuk dadali manuk nupang lanjut terus kan itu nana ingat dengerin coba sih becus enggak taye sauyunan nyana maka mamana tarapa berencai manuk dadali manuk Raja Wali dah eta sarua ngadahar mangsana make taji haram wa kadza Ibnu Awa kitu kene model manuk aya hewan ngaranna Ibnu Awa jadi teh jauh ngaranna mah ieu teh Ibnu Awa bae geus ngaran hewan ngaranna Ibnu Awa Ibnu bapak bin jadi kudu aya ngaranan tapi eueuh Ibnu Awa bae pengen diurang ge aya nya tangkal kayu nu eueuh ngaranan aya binadang bintinu oh manuk mun diurang mah aya manuk koneng bin carung eta bin hugur bin carung bintinu tuh nya lamun di Mekah mah toko bin Daud tah bin Laden nah eta kan mah sekarang itu bin wari mah budak teu nyawa ke bin carung wari mah manukna koneng bagus bin carung ya ngaran aslina udah nyahuan jadi Kang Putra Lanang Ki Carung ngaran aslina wallahu alam teh Bintinu tanggal kayu ngaranna Bintinu jadi bapakna mah aya Tinu ngarannya nama eueuh Kang Putra Lanang kayu Tinu Bintinu aya teh nu kos karar itu ya insyaallah iki sarua di Arab teh Ibnu Awa tapi ieu mah lain jenis manuk ngan sewaktu-waktu osok di luhur model maha kawasa Allah aya hewan
anu ngarana Ibnu Awa. Ieu hewan sebenarnya mah hewan di urang Malangka. Gedena saluhureun care sahandapeun anjing. Fauqus sa'lab badunal kalb tawilul mikhlab. Panjang ca ieu teh naonna ngaranna tajihna. Tajihna teh panjang. Aya tajihan di sarua. Allah karim. Ta eta binatang luar di urang jarang. Bahkan lamun kurang ditempo mun urang manggih. Ieu teh hampir mirip kana serigala. Isibun nadzib. Hampir ke serigala gitu. Naon ngaranna wajah-wajahna. Eta haram. Haram. Tapi tetap ieu hukumna haram. Wa irati wasin jeung kucing kesit. Hirroh teh lamun kurang dilenget-lenget loba jenisna. Nu aya di urang makan ucing teh ucing kampung. Tapi coba ge ka Thailand, ucing teh rapi, ka Korea baragus, ka Thailand aya di urang ge ngaranna ucing Angola. Ucing Angola mah eta teh rupa-rupa. Nu asli namanya nama eta teh aya silsilahan. Angola mah ieu bin anu. Jadi sadunia teh aya sabaraha oh. Angola di urang atau Angola muncarak di ditu mah tuh di mana tuh ngaranna tuh di urang naon ngaranna daerah anu Pakulonan teh sok jualan madu naon Rawayan. Ya, Rawayan anu ka urang nama tekan Rawayan peranakan. Rawayan nu asli nama cadu kudu make sendal. Cadu kudu mah naik kendaraan. Cadu Rawayan itu mah moal nu asli nama. Ega urang mah kade geus make sendal pan. Kacapean atuh pan naik ojek. Sarua. Oh ya Allah ya Rabbi beda tuh. Nu asli nama moal daekeun make sendal moal daekeun. Kemudian atuh ayeuna make pakaian cara urang moal daekeun. Eta nu asli nama Rawayan teh. Teu daekeun nama make panyuk-panyuk bangsa rokos teu daekeun. Kudu aslina bae baheula sebabnya nama agama wiwitan. Agama wiwitan teh berarti kan Kangjeng Nabi Adam di zaman Kangjeng Nabi Adam kan can aya cinglu. Can aya tuh. Ulah make sepatu, ulah make sendal. Wes swallow kan baheula mah tuh. Wes agama wiwitan kos kitu bae nya mah. Nah, ieu mah anu ka urang ka dieu kan lelempangan peranakan Rawayan tah mah. Angola ge sarua. Jadi lamun asli mata nu asli aya silsilahan ieu teh bin anu ayana di anu bin anu sadunya teh nyahoeun ieu turunan ieu teh nu ieu kakana di Persia, nu ieu kakana teh di Baghdad, nu ieu adina teh di Mekah, nyahoeun. Eta Angola nu asli mah tanu mantap mahal ge silsilahna. Asli. Masyaallah. Dahar ge teu meunang sambarangan. Sampona teu meunang sambarangan, sisirna teu meunang sambarangan. Atuh lamun Haji Pendi boga Angola eta, atuh isin. Kunaon matak isin Angola mah daharna kudu kornet aya eta. Angola kudu kornet minimal endog setengah mateng. Aya eta jeung tembang atuh. Depan ke di dieu cak kucing Angola. Jeung serikeun dununganana. Dunungan disengsirikeun tuh ieu Angola tah asli tah kos kali tuh ieu ucing ge sarua aya hirrati wasit ucing kene cuban ayeuna di leuweung hampir kos mau galak sarua bae ngan leutik hirrati wasin
ucing teh ya jenisnya beda-beda. Ieu bapil kos tahu, biasa kos tahu gitu. Ternyata ngaranna hirrat wasit ujung-ujung nama seluruh ucing haram. Ngan kulantaran disipatan hirrat wasit aya ucing nu halal. Ucing nu halal, aya ucing nu halal. Eta teh tadi model Angola anu diurus ku urang. Nah, jadi lideg di palemburan eta nu kos kitu mah halal. Ngan haseum dagingna. Ngan lamun ku urang di dahar dampakna jadi bengek. Namun ngadahar daging ucing. Eta teh biasana jadi asma, ada daging kucing. Nah, ieu keur carita agama kulantaran hiroh disipatan ku wahsin, maka aya atuh hiroh ahli. Berarti kan ke kos himar. Himar teh kabagi dua, aya himar ahli haram. Aya himar wasi halal sarua ieu ge hiroh teh aya hiroh ahli halal aya hiroh wasin haram. Aya teh cenah ucing nu pagulidag di urang haram tetep eta wasin kecuali ieu jenisna model Angola kos kitu. Ya, ucing eta ge aya nu ngahalalkeun teu salah teuing. Ya, nu di palemburan ucing ahli ngaranna. Jadi berarti kabagi dua. Nu wahsin eta haram, nu ahli eta halal. Ya ente besidek coba-coba mah yang penasaran ngadahar daging ucing itu tadana. Ngan bejana haseum jeung bejana. Wacana meureun kiai mah geus sia mah kaing suuzon. Daging geus kan itu. Tuh. Geus jauh ta urang hewan-hewan geus atuh kasimpulanana mah tah manuk-manuk anu menerkamna henteu melalui tajih halal. Manuk naon bae? Manuk maninin halal, gereja halal. Peking jaket rot halal, cangkurileung halal. Ayo sebutan Gusti ya coba ya. Ayo gerak. Halal puyuh halal. Ayo naon deui kokotokan, kareo disebutna halal. Kutu kuat bae sia beuki los. Ya itu sarua meureun beungeut nya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Pokoknya salah untuk menerkamna make taji. Geus. Halal tadi. Ngan ketimbul qaidah. Kulumas tasbah hul arab bahwa haram istakhbatatul arab mana nucek urang Arab dianggap jariji eta haram lamun dianggap istakhbatatul arab dianggap bagus cek urang Arab tak halal. Kullu mas setiap hewan istakhbasatul arab anu nyana jarijieun ijideun eta adalah haram. Jadi kembali ke adat Arab sebab Kanjeng Nabi teh ana minal Arab. Geus atuh engke hewan-hewan anu teu dicaritakeun di dieu kembalinya karena ucapan Kangjeng Nabi sakumaha tadi mun dipuateun kabeh kan urang hese ye urang teh hese ye lamun dipuateun kabeh maninin peking manyar non
manuk cucur, manuk gereja, eta kan waduh, berusaha kita manuk kabeh. Tah, geus kembali kana kaidah. Kullu mastas istighbasatul Arab bahwa haram. Setiap tucak orang Arab izin geuleuh haram. Jadi kembali ke Arab. Eta ikos kitu mah cenah di urang ge loba urang Arab tuh sia mah. Atuh lain sa-Arab-Arab. Arab kerukut mah teu bisa dijadikan andalan. Ya Arab lah, ya Arab mana ya? Ya, jadi kembali ke Arab. Arab nu asli, Arab nu berpendidikan, Arab anu bener-bener beradab. Kembali ke Arab. Lamun orang Arab geuleuheun kos kitu teh haram. Hewan-hewan anu encan tercatat dina kitab maka kembali kana kaidah nu tadi. Kos kitu bae eta mah geus. Nah, Arabna teh Arab anu ulah sembarangan, Arab ulama. Nah, gemantak kuari dijadikan anggeran, geus bae. Ujung-ujungna mah dihitungan kurang manuk-manuk nu aya di urang halal lah, masalah sebab eta mah henteu make tajih. Nomor kadua na urang Arab bari kieu. Komo urang Arab nu ka Indonesia mah areng kitu nya di dahar areng. Areng pajar dodol. Jadi aya orang Indonesia ka Arab mawakeun dodol. Cek ngeunah ke aing ka Indonesia peuli sorangan cek. Masya Allah barang datang aya ka tukang sate. Nyana bari sokan, "Oh, jadi dodol ya." Cokot punyana langsung di dahar. Waktu ditanya, "Ieu atuh ulah di dahar teh areng." Ini dodol cek. Eta mah areng, wah cek aing dodol. Di dahar bae urang Arab tololnya. Jadi areng pajar dodol ku nya. Aduh, hararideung geus. Cak nu bohong tah mah. Aya deui pepe. Teh. Orang Arab dibawakeun pepe. Ngeunah cak nya. Ayo ke Indonesia. Tisu pajar pepe. Ngalapis-lapis kos kitu tah. Mau diterusin lah kowe. Tak hewan ya. Nah, mana-mana hewan anu istatabatul Arab bahwa halalun halal kembali ka kaidah eta. Ngan can anggeus selanan ieu kakarak datang ka hirati wahsin fil asr. Aya keneh hewan anu sunah dibunuhna mana bae hewan-hewan nu sunah dibunuh mun urang ngabunuh maehan hewan eta beunang ganjaran lantaran sunah ieu ke wayah rumu madu dibakot wallahu a'lam.